Uluh, bocah euy. Naon ngaudangkeun bapak? Beli Monas. Astagfirullahaladzim. Monas mah jauh, Ujang di Jakarta. Eta mah lain urang pemerintah. Anu sok aya di jalanan, anu hasil aya korongan. Astagfirullahaladzim. Eta mana Mas Ujang? Lain Monas. Eueuh ngaliwat ka dieu, ke anu ngaliwat mah meuli lah kabeh jajanan ieu. Bu bapak. Atuh hayang beli moal, Pak. La ilaha illallah. Tadi hayang Monas, ayeuna hayang mall. Mall anu di warung anu kenyal-kenyal anu buleun. Aduh, Ujang. Eta mah cimol. Beli di mana tuh? Di warung. Oh, itu ya. Rupa-rupa wae. Ya, Jik, beli Jik. Iya. Jik, ya tah Jik ya. Jik. Hayang meuli mall. Efek teh cimol. Aduh, saha tuh ieu ngahudangkeun tadi budak urang. Ieu saha? Urang si Eja. Eueuh, si Ejana ge engke meuli cimol. Mandi meuli cimol. Mandi dan teh dagoan. Astagfirullahaladzim. Teu budak urang babaturanna. Aduh. Ke meuli cimol Ujang. Eja mah teu mandi. Oh, kitu kunaon? Bau. Astagfirullah, bau, teu. Si aja pada beli cimol. Lain ke mandi. Ngapun gaya duit gitu. Iya apa naon? Duit sabaraha? 10. Hayang duit? Hayang. Tapi kade kudu nyambung ngobrol, heeh. Ya, duitna. Ya, dengekeun nya. Eja mah keur meuli cimol, lain keur mandi. Oh, naon? Apa naon? Nah, Eja na keur meuli cimol. Tah, kitu lain ti tadi atuh. Aing geus diberi duit mah apa? Kumaha? Dagoan, balik. Balik we lah. Oh, baik. Atuh sok, maaf. Aduh. Kana duit mah apa?